nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantenan nu kira geus pageh moal boga kadeudeut nu binga nu pangantenan geus matri najan dugi kapati. Nu pangantenan lah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipilih cinta nyipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi. Merhum kali kehidupan kepala saya sebagai kepala dari Yusuf واجتماعي صلوات الله عليك ربنا صل بقاعي واسبلي نبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا mulai bermapalati paratus dikalungkeun alhamdulillah dinandangan ayeuna si kaangkeun janten keluarga besar di keluarga calon pengantin istri. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا Sekali dulu haturan bagi Wilujeng Sumping kersana Agus Sanjaya kali rombongan pasarikan keparatos disayogikeun oke kami sepuh di calon pengantin istri oke sepuh di calon pengantin kali calon pengantin biasa langsung di pelaminan sepados rombongan biasa pacaran saya. مرحبا بك النبي أسعد Belajar keagihan tempat calik biasa majeng kapayun نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد
الحسين مرحبا وصلاة الله تشاء مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا Bagi karena acan kagian tempat cari biasa di panggung white wedanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pangan di pengkat ya sama jeng kapayu. Dari mata cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Diawitan ku ngadastakeun puji sinareng puja ka Gusti Nu Maha Suci anu Cakrawati Diwiati anu nyangking jagat semarcapada anu toleh paparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana kalebet dina danget ieu pisan urang sadaya paparinan nikmat nu utami nikmat silaturahmi tiasa riumung pulung pangprok jonghok dina raraga marojong nyakseni dua insan hamba Allah anu parantos sapuk pikeun ngambah sagala rumah tangga. Kukituna mugi ari mungkulungna urang danget ayeuna cing kenging rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaping kalih selawat kautamian mugi tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana anu diselir emas sinangling di sagara kesik nyatana Nabi Agung Nabiyana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para karabatna ka para sahabatna. Oke mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut kana ajaran sunnah mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangarsa sahibul hajat miwah hadirin anu kusim kuring dipihormat dinten ieu dinten anu endah dinten Rebo ping 12 Juli 2023 urang sejanyak seni dua insan hamba Allah anu parantos dipersatukan anu insyaallah sakedap di baris dipersatukan menjadi satu dalam ikatan suci pertikahan nyata keresana Kang Agus Sanjaya putra kadedeh di pangarsa Bapak almarhum Mulyana SE kalih Ibu Aing Komalasari sinareng Neng Ratih Pertiwi putra katresnati pangarsa Bapak Iya Prahmat kalih Ibu Ei Suryati. Daya pamaksadan anu dipamrih dadapang dedel doa ti sadayana mudah-mudahan paniatan dua insan hamba Allah ieu sing janten ngawujud janten kulawargi anu sakinah mawadah kali warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta acara dilajengkeun sim kuring nadawidi kanggo ngawincik runtuyan acara anu baris kapedar dina dangat ayeuna. Anu kahiji nyata aya bubuka pangbagea kedua amparan suci maoskeun ayat suci Al-Qur'an kalih shalawatna anu katilu nyata aya lisan pangjajab ti wakil calon panganten pameget sejang ngadugikeun paniatanana dilajengkeun kana acara anu salajengna nyaeta lisan pangwagea ti wakil calon panganten istri acara anu kalima nyaeta maparinkeun tawis kaasih dalam katresna cacandakan secara simbolis oge acara anu terakhir acara anu kagenep nyaeta sidang sakral akdu nikah anu insyaallah baris dipimpin langsung ku petugas kantor urusan agama Kecamatan Belugur Limbangan anu mana insyaallah runtuyan acara akdu nikah dikawitan ku pendataan kedua mempelai dilajengkeun kana khutbah nikah oge ijab kabul ditutup ku doa oge insyaallah runtuyan acara baris direksikeun ku upacara adat nyata sungkem ala kadarna kalih sawer panganten dilajeng ku ramah tawa eta rupina acara dina sesi kahiji insyaallah dina sesi kedua baris diayakeun resepsi panampian tamu uleman anu insyaallah baris dihibur ku Surya Audio Musik eta rupina panginten acara anu baris dipedar dina danget ayeuna ku kituna supados tanyang kelongting waktos
Urang sami-sami buka ieu acara ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله. بارك الله بارك الله وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد سعينا يسوقا ولطيبة غرفة عسقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا. صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي
ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama shifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jama'a bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Maknana wallahu a'lam bil murad. Langkung tibayun sabadana ngahaturkeun tahiyatul Islam, yakni kalimah salam. Kahatur Bapak pengatur waktu, penata acara anu kusimkuring dipih hormat. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakeun. Nu mana mantena parantos ngasihan waktu kasimkuring kanggo ngadugikeun naon rupi pamangsadan simkuring sakulawargi sumping ka ieu patempatan. Hadratul kiram, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah anu sami-sami kusim kuring dihormat. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakeun. Tehilap aparatur pemerintahan tikawit bawahan dugikeun ke atasan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadesna manawi aya anu sami-sami kusim kuring dihormat. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakeun. Para sepuh bini sepuh sesepuh tur anu disepuhkeun di ieu kampung anu sami-sami kusim kuring dihormat. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakeun. Alhamdulillah kalayan kudrah sareng iradahna Allah subhanahu wa ta'ala simkuring dina ieu kasempatan miwah rombongan anu diiring ku palawargi diwuwuh ku para sepuh tiasa sumping ka ieu patempatan. Ieu teh sadayana berkah doa ti kulawargi di dieu ngaduakeun ka simkuring. Alhamdulillah di perjalanan dikawit angkat tadi kirang langkung tabuh tilu dugi ka ieu patempatan tabuh sabaraha gitu setengah salapannya. Alhamdulillah aya dina kaberkahan, aya dina kasalametan, aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan teu kabayang Pak jadi tuh duikeun ka dieu. Aduh perjuangan anak ieu teu kabayangkeun apel kapungkurna ka dieu ludengan kari-kari ayeuna hayang diatur kulobaan bari jeung berang-berang ayeuna mah.
Tehilap sholawat kali salam mugia dicucur awurkeun dikocor golontorkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikakantun ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'i tabi'in atba'u tabi'in tugdugi ka urang sadaya salaku umatna anu muga-muga urang sadayana sing ka aku oge kagolongkeun umat mantena anu baris ngengengkeun syafaatul utma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaku sepuh calon pengantin istri Bapak Iep Kaligarwa Ibu Ei Suryati angko sangkeun dihormat insyaallah mudah-mudahan Allah meyakin urang bujeng enggalna sepuhna calon pengantin pamegen almarhum Bapak Mulyana SE Kaligarwa Ibu Hajah Ai Siti Komalasari simkuring kapeto kanggo ngaduwikeun kana non rupi pamaksadan anjeunna sakulawargi. Namung langkung tipayun si abi nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna kasadayana bil khusus di Kampung Gunung Letik, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Pangbaratna. Kampung Barat teh Pangbaratna apa ieu? Caket perbatasan sareng Purwakarta, Cianjur. Caket ka Cirata, makana bilih bade arameng ka Cirata caket kalau musim kuring. Para bapak kali ibu sadayana simkuring panginten dina ieu kasempatan ngagaduhan maksud anu tangtu sumpingna kaya patempatan taya sanes oge taya kajabi anu kahiji sejanyanggakeun salam silaturahmi kasadayana. Alhamdulillah sanajan jauh sanajan anggang keburung we dugi kaya patempatan sababiah doa urang sadayana muga-muga wasilah silaturahmi urang sadayana dina ieu waktos lain wungkul patepungna urang di ieu patempatan lain wungkul patepungna urang ieu di alam dunia tapi muga-muga sing parat dugikan ke akhirat. Terus tamina muga-muga kuwasilah barokahna urang silaturahmi urang sadayana sing dipanjangkeun yuswa ku Allah bari berkah. Oge muga-muga dijebarkeun milik rezeki urang sadayana kalayang keberkahan. Sagedengeun teh eta panginten simkuring seja nyanggakeun pun anak anu wastana yang Agus Sanjaya. Getihna satetes, rambutna salamar, napasna sadami, tiluhur saketu, kihanap sahibas dampal sapatu, di tengah-tengahna anu munu osigah mutu, lamun keur hipu, hipu nalir ibarat tahu, lamun keur teas, teasna alabatan batu. Tapi eta teh karesep ibu-ibu. Mangga nyangakeun bahan katampi terkhusus kanggo si Neng di dieu. Sagedengeun ti eta anu dipasrahkeun ieu pun anak yang Ajay Sanjaya. Sakedik panginten simkuring sakulawargi aya tawis katineung mangrupikeun cacanakan seueur mah henteu tebih kana sae tebih kana utami mangkana dibungkusna ge menira rapih teh awahing kunaon awahing ku mungka tingali eusina sanes teu isin namung panginten simkuring sakulawargi sakitu mampuhna ya sakitu ayana mugia ieu tawis katineung tinu sepuh kanu janten putrana singa jantenkeun ragi kanggo rumah tanggina si Neng sareng si Ujang pun anak dia. Rupina panginten tisim kuri di alap cekap sakitu
Moal dipanjangan deui dari panjang-panjang ge anger we kadinya lumpatna. Komo tadi kan abdi mah angkatna ti ditu teh tabuh 3 nya. Dugi ka dieu tabuh salapan cek paripaos mah ini teh memeh seueuh qobla subuh. Nya. Kaciri tu da bikin ka dieu ge panan di asongan langsung we teh digekeun deui. Nya lapar, nya capek di jalana. Hapunten ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, bilih rombongan sim kuring ngisimkeun. Terus salaresna mah ieu teh ibu-ibu teh titeun abdi mah arisinan. Arisinan, ngan dugi ka dieu ngarisinkeun. Gitu. Hapunten saageng-ageungna gitu. Wabil khusus ka sepuh di dieu oge ka sesepuh, wabil teh sim kuring sareng rombongan sumpingna ka ieu pertempatan kirang tata kirang titi duduga priyogana nyuhunkeun dihapunten saageng-ageungna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana simkuring melaksanakan tugas lang dipayun ada agungnya cukup lumur jaman pangapun sadayana terutami bahwa bilih kirang pasehat dina nyariosna diwaos anu payun pantus daya 3 nya hapunten anu kasul anu alhamdulillah tadi parantos kauniha kurang sadayana kalian kamapum ada orang paras duikeun ku salah susu wakil sepuh calon mempelai pria anu durasi kirang langkung 10 menit 20 detik 24 sekon. Naon marga disebatkeun bilih terus lebet pepasangan saupami anu tadi dianggap panjang insyaallah warna pendek upami anu tadi dianggap pendek insyaallah warna panjang kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahlanika wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wada alaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amal ba'du. Lamun dipayun ngapilengah kasanatun Allah selaku sepuh calon mempelai istri anu kusimkeun dihormatkan insyaallah muliakeun Allah Subhanahu wa taala. Hadiratul mukarram para alim ulama asatidat anu sami-sami hadir mabayaksi dina raga akdu nikah anu sami-sami kusimkeun dihormatkan muliakeun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kasepuh calon mempelai pria alih rombongan anu sami-sami kusimkeun dihormatkan insyaallah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Sepuh anom jalan istri anu sami-sami rawuh di haplah anu kusimkeun dihormat. Daya deui kalimah nu paling indah tur thayyibah lintang dipuji sinar syukur ka Allah magopur anu mana berkat kudrat irodat mantenang anu sareng ku inayah kali nikmatna urang samudaya dina kesempatan anu berbahagia ieu tiasa irung pulung patepung laung pampok jonghok patepang rarai bersua pandang bermuajah biwujuh dina raraga ngaitkeun tali kaasing nyangrikeun tali kadede dan disuci dua insan anu pantes dipertemukan ku Allah Subhanahu wa taala anu insyaallah bari disakseni ku urang sadayana dina kesempatan ieu urang akadang ayo urang sesarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu pamudah-mudahan riungan ieu acara ieu sing tiasa ngagiring kana tijah ngagugah kajiadah hikmah sareng barokah tambih-tambih taufik sareng hidayah tiasa ningkatkeun amal ibadah urang sadayana anu disarangan ku amal soleh baring supaya kenging kita husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Langkung nate eta keun aku paripaos engpa mudah-mudahan acara ieu sing tiasa mati kasih nu cekil ngalabuhan utama janten taraje emas gantar perak gesan ngajul keuntungan miwah karharjaan dunia rawa akhiratna amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna muga dilimpah curakeun ka paduka alam junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam telalita kulawargina tehilap ka para sahabatna
para tabin atbu tabina tudugikeun hormat nyawa kasalmetanana muga diamrat paratkeun ka urang samudaya anu alhamdulillah dugi kadenget ieu masih istiqomah ngalaksanakeun risalahna kayan anu mudah-mudahan ku ngalangkungan pelaksanaan salat sunnah mantena urang sadayana sing dilebetkeun ka golongan umat mantena anu baris keing syafaatul ulama di payunan hadirat Allah Subhanahu wa taala jaga di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Sepuh calon mempelai pria kali membongan sepuh anom jalur isti anu kusimkun ipi hormat king beliau Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu syukuring kapeto janten wikalah ngawaler sagala rupi anu niat pamaksan anu panas digigikeun ku salah sesepuh di calon mempelai pria. Namun sateacana syukuring da agungna cukup lumurna jemar pangapunten ti sadayana boh pilih dina ngadugikeun kirang tata ti diduga perjoga hapunten anu kasuhun terutami tina rangkaian kata susunan kalimat kirang berkenan di masa dan hapunten anu kasuhun kanggo ngefektikeun waktos muka hiji simkuring sateacana nglaksanakeun atanapi ngawaler naon-naon pasudugikeun ucapan terima kasih anu mana muka hiji ngatur utusan ka pangasana MC anu mana mantena panos kesa maparin kesempatan kanggo cumades di payunan diri sadayana oge teu kalangkung kasadayana wabil khusus kerabat kerja teknik puntase di pangaresana Bapak Omai selaku dekorator bahkan pimpinan hias anu ieu anu tempat anu tadina kumuh anu alhamdulillah enak biasa dirobih paling hatur pisan ka mantena wabil khusus ka Coklek Boy anu mana mantena selaku pesulap ulung biasa ngarobih wajah-wajah urang insyaallah engke dina foto urang biasa robih wajah-wajahna bagaikan artis penanya wabil khusus ka Surya Audio anu mana pantos ngabantos pisan karena suanten pribadi khususna kuasa kitu sekali dihapunten anu kasuhun wabil khusus ka sadayana warga masyarakat anu panos ngawuwuh ngarojong anu ikut andil berpartisipasi dina raraga mempersiapkan kanggo acara ieu oge eta simkuring ngabantun asmana pun alo sarimbit ngaturkeun rebunuhumna sakitik kabingahan kasadayana namun hapunten teu tiasa ngawangsulkeun kasayan aranjeunna sadayana urang sangkeun Allah Subhanahu wa taala mugia kasayan para waris sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala beri pakeana amin ya rabbal alamin. Urang langsung aya panginten nya niti wancina mustahari yang mangsa nu maluya sim kuring moal seueun dicatur tadi oge parantos aya kode cenah memeh sebeuh kuasa kitu insyaallah urang gurudukeun wae sim kuring sakali ngabantun asmanapun Allah selaku sepuh calon mempelai istri nampi karena segala rupi naon-naon anu paros dugikeun moal dimicik hiji anu tadi panos kamapung urang sadana dina kesempatannya nampi segala rupina kalian disanganku kabingahan eta rupina nya ayeuna urang langsung wae urang saksian ku urang sadayana anu paling utami panginten Ananda Agus Sanjaya pangasipun urang sadayana terutami panginten ti pihak kaua parantos aya urang saksian ku urang sadayana eta nu dianti-anti urang akadan dina kesempatan ieu rupina sakitu panginten ante sakapiatur hapunten anu kasuhun oge aturun tina paratosanana cagah urang tendeng dihandegeum sieum tunda dihanjuang siang pikeun cokoteun sampereun lamangsa nu baris datang nahandeleum nenden katineung nahanjuang nunda kamlang tutus langkung kepanghalang bobo sapanon carang sapakan barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair ya mujibas sailin billahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 mangga Bu tampi Bu mangga tampi Bu mangga tampi mangga simpen heula di kursi Bu sakedap mangga silaturahmi Bu tahan
Mangga peluk bu, peluk bu. Ya, atos ibu, sareng ibu mundur bu. Mangga silaturahmi pak. Tahan. Mangga, pelukan Ya, tos mangga. Alhamdulillahirobbilalamin. Biasa nih karena tempatan cari masing-masing deh. Kami calon pengantin istrina nyuhunkeun dihadirkeun saha biasa dibantos ku Pagang Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnatu faman radiya bi sunnati falaysa min al-hadis. Puji kali syukur disangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, ngalangkuhan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu sadayana wargi anu tibana ge anu di dieu biasa tempal dina raraga nyaksian kana langsung akad pertikahan kedua mempelai ieu anu mudah-mudahan dina pelaksanaan ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge teu kakantun selawat wa kaselamatan urang sami limpah curakeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ahli wargina ka para sahabatna tabiin muslimin muslimin. Para bapak ibu sadayana terutama sepuh-sepuh kedua mempelai anu hadir dina waktu saya nah punten anu kasuhun dina ieu waktu satu simabdi kedah hadiran sekaligus nyatet anu nyadak tugas di kantor urusan agama Kecamatan Bilimangan dina dinten ayeuna dinten Rebo kaping 12 Juli 2023 anu dina pelaksanaan ieu boh bilih aya kakiranganana terutama aya kelepat Asia punten anu kasuhun supados teu nyakolong ting kana waktos atuh karesan tadi parentos ka kuping anu sakitu perjalanan tebihna urang cenah bae kana pokona banyak. Oke sate acana si Mabdi tiasa ngulingakeun heula kang sakumahan parantos daftar karesan dina waktos ena parantos hadir di pihak calon pengantin pameget wasta Agus Sanjaya anu bade ngalaksanakeun akad pertikahan atanapi nikah ka Neng Ratih anu langsung kang wali Rama ku anjeun Bapak ieu kang mas kawin emas 10 gram emas 10 gram mangga atuh urang sami laksanakeun kana ieu akad pertikahan oge setiap acana barakah kami khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الهود والشفاعة والمقام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال أيضا في آية الأخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجمع بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فيتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بصيام فإنه له وجاء بارك الله لي ولكم إنه في القرآن العظيم وإنه جواد كريم إنه هو التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa barakallahu. Barakallahu laka wa barakallahu wa jannah. Barakallahu laka wa barakallahu. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa anta khairul warisin. Allahumma hasbi rabbuna marbubin asbil khaliqum wa makhluqin hasbi razzikum al mazukin hasbil qahir wa mal makhrin
حسبي الذي هو حسبي حسبي ما لم يل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يحيد توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perjuangan Hasan Jaya pangitannya jika pungkur dugikeun ka ayeuna menghasilkeun hasil anu dipikahoyong ku Hasan Jaya. Alhamdulillah dina danget ayeuna pisan panginten Hasan Jaya paratos resmi janten sebagian besar keluarga Jembar Bapak Yef Rahmat kali Ibu Eli Suryati. Caketan cepeng neng kuduan ieu nak wihkeun ka dieu wihkeun ka dieu tah tos. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerti alhamdulillah urang duaan para pasien suami istri ayeuna haat bade mayar mas kawin emas 10 gram insya Allah di kontan pamugi ditampi kalian tadi nanti dibayar mas kawin besar diampi emas 10 gram nanti bayar dengan rumah nanti diingatkan setelah Gabi nikmatin karena Abi siap berbakti. Mangga tampi neng simpan heula sakedap oh simpan heula neng sakedap handapkeun mangga sungkem ka suntangan nah, tahan ya ceketan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairuma jabat alai wa a'udzubika min syariha wa syariha mahajalawat alaihi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahi fajriha marabahurha inna rabbi ala siratil Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023, saya Agus Sanjaya bin Almarhum Mulyana berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ratih Pertiwi binti Bapak Yef Rahmat dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya
atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000 sebagai iwad pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Garut, 12 Juli 2023. Suami Agus Sanjaya. Terucap syukurku, aku memilihmu untuk menjadi teman hidup setia selamanya. Belahan hati ini kini telah terisi, aku dan dirimu mengikat janji bahagia. Dan berlayarlah kita rela keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia, ku bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di studio 2 pengen diisi ku foto keluarga heula. Mangga di kawitan. Seperti tentang sepuh pengundangan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng, gelis, kaset, rak, gerak liliskan hati hidup, gerak bukakan hati hidup, niatan dina hati hidup, rek bebersih diri ka mamah sang ka bapak. Samemeh hidup duaan ngalengkah karena kehidupan anu anyar dina rumah tangga. Tipayu hidup pentah lajimat keselamatannya itu pengampura sareng ti doa ti mamah sareng ti bapak. Sabab hidup duaan kudu percaya kalayan yakin yang Gusti Allah waret hampura ka hidup lamun hidup teu leuwih heula beunang pangampura ti mamah sareng ti bapak. Kasih Neng Ratih gitu dikasih cobi tinggal kapayu ayah mamah sareng bapak hidup duaan. Neng Ratih dina danget ayeuna ditikahkeun kudu jantan rama. Bingah dina danget ayeuna masih keneh aya sepuh hidup anu ngarencangan hidup dina pertikahan hidup. Kitu deui AA sok sanaos Bapak AA tos teu aya ti kieuna pulang ka Jati. Omat AA
ulah dugikeun ka mabohokeun ka janten bapak. Omat aa ulah pondok harapan masih keneh aya uwa anu salami ieu ngajaga aa masihan kanyaah ka aa kudu masih keneh aya sadar-sadar ka aa anu masihan kanyaah ka aa tong leutik harepan kasih anu doakeun ku hidup bapak ditos teu aya ti kieuna sing aya dina rahmat oge ditempatkeun dina pacalikeun sisieun Allah Subhanahu wa taala. Maka kaset gelis aya nama tepak deku suhunkeun doa tina janten mama maka tepak deku canak panangan mamahna kitu di teh maka tepak deku canak panangan mamahna. Neng, cobi dititip heula rarai mamahna, ditinggal rarai mamahna, ditinggal rarai mamahna kitu deui mamah tinggal rarai putra putrina. Teuteuk cing wareg sabab dititip rarai mamah mah aya barokahna. Tinggal ku hidup soca mamah bager, tinggal sing jero ka jero soca mamah bager. Bayangkeun ku hidup geulis babaraha belas tahun, babaraha puluh tahun ka tukang mamah pernah barayang beureuyeng bundal gendol dina patuangan mamah. Aya hidup nu marengkol neng. Beuki lila hidup beuki gede, beuki lila hidup beuki berat dina jero patuangan mamah. Nincak salapan sasi mamah manggihan kabingung nu teu aya tungtungna kasusah nu teu aya papadana neng harita nyawa mamah asa ngagantung dina salamar buuk anu dibagi 7 antara waluya jeung cilaka. Mamah ngajerit maratap langit Allahu Akbar Rahman Rahim anjeunna hidup dibabarkeun ka alam dunia. Tapi mana wawalas hidup duaan ka mamah jeung ka bapa rek di aku jeung teh di aku duwi ka ayeuna hidup teu acan tiasa ulang tarima ka mamah betul. Ku hidup sueunkeun doa ti mamah mangga cium pananganna geulis kitu deui aa cium pananganna geura sujud sungkem ka mamah. Mama sungkem aa teteh sungkem mamah ieu abdi doaan nyuhunkeun dihampura ku mamah. Rumasa dugi ka ayeuna abdi can bisa ngabagyakeun ka mamah kumaha ulang tarima mah. Mah di aku ku abdi doaan dugi ka ayeuna abdi ngan saukur bisa nyusahkeun ka mamah jeung mereka wirang ka mamah. Mah ayeuna abdi bade nyuhunkeun doa ti mamah bade indit tina pangkonan mamah bade hirup mandiri ngarumah tangga. Doakeun abdi mamah dedeh teh gelis kaset anati geus jadi kewajiban mamah ngadoakeun ka hidup, geus jadi kewajiban mamah hampura ka hidup neng teu kudu dipenta. Doa mamah salawasna barengan hidup mangga gelis ditangkuk mamahna kitu deui aa ditangkuk mamahna dipeluk mamahna. Mangga ku hidup rasakeun ditangkuk ku mamah nu sakitu getahna haneutna lantaran kekebang mamah ngandung kanyaah teu aya bandingan anak neng. Rasakeun ku hidup ditangkuk mamahna mangga kaset gelis tangkep heula mamahna. Panglokeun kana cepil putra putri nama doa senang restu tina janten mamah kaset gelis dosa naon hidup ka mamah hidup dihunkeun dihampura nepi ka nyuruh neng indung naon kasebutna nu teu ngahampura kanu jadi anak indung naon arana nu teu ngadoakeun kanu jadi anak tu kudu menta hampura jeung ti doa nyawa mamah dibikeun ka hidup lamun nya teh amah ditetep ku hidup. Drang gelis kaset
didoakan pisan kumaha parantos cekap ayeuna aa sareng teteh nangatep ngalih kana janten Bapak di aku ku abdi Pak salah abdi ya alik begikeun ka ayeuna Pak sanaos sabelahna harta di alam dunia dibikeun ka Bapak sakeun ulang tarima moal lemahnya Pak hatur nuhun Bapak parantos ngarawat ngajagi abdi dugi ka ayeuna hatur nuhun abdi parantos ditikahkeun geulis Bapak nyuhunkeun dihampura ku hidup nyai da salah mah teh ti kolot teh budak hampura Bapak bisi salila Bapak ngadidik neng loba keneh kahayang neng anu can kacumponan ku Bapak hampura geulis hampura Bapak tetiasa mekelang hidup ku harta jeung ku banda rumasa Bapak tetiasa ngarenceng-renceng hidup ngaluwihan ti batang sakieu neng aning pangdoa ti Bapak anu marengan kita mangga geulis ditangkep Bapana kitu deui aa ditangkep uang mangga ku hidup rarasakeun ditangkep ku Bapak anu sakitu nyamanna kekepan Bapak istuning janten prisai manakala hidup gaduh masalah parantos cekap ngalih kanu janten mamah mertua ayeuna abdi parantos ngahiji ngajatuh kerami mah didoa ti mamah ku abdi disuhunkeun mamah ulah ngawilah-wilah kanyaah ulah ngabeda-beda kanyaah doakeun abdi urukan abdi menawi abdi seueur nepatna mah anggap abdi putra pribadi ku mamah gelis kasih putra mamah nu anyar datang mamah moarek nganggap hidup minantu salawasna sabab ayeuna mah hidup doa parantos janten putra pribadi mamah ku mamah didoakeun kasih mangga ditangkep mamah mertuana ditangkep mangga mamah titipkeun somplokeun kana cepil putra putrina titipkeun parantos gelis cekap ayeuna ngalih kana janten Bapak mertua mangga neng ngalih untuk kana janten Bapak mertua kasep jang ajaib putra Bapak nu anyar datang jang nitipkeun rambutna salambar getihna satetes omat ulah dinyeri Bapak terido lamun teh amah dina rumah tangga hidup putri Bapak kudu rencem ku tetenggel jang teruskeun kanyaah Bapak ku putri Bapak da ayeuna mah putri Bapak parantos gaduh salaki jang sing nya dina rumah tangga sabab rumah tangga sakali pikeun salilana sabab pikeun mah hidup bakal dipenta pertanggungjawaban dina poe akhir doa Bapak marangan hidup doa maka ditangkep Bapana kasep gitu deui geulis ditangkep maka panginten pa titipkeun putra putri Bapak kana janten minantu parantos cekap panginten alhamdulillah acara suku parantos sengse sumangga panginten ka mamah tina janten kedua mempelai tiasa ngaligihan tempatna masing-masing Fatih ya. Pas 1 2 tahan 1 2 insya Allah baris diiringi atau nabi baris dihibur ku Surya audio musik. Oke, satu acana penginten dilajengkeun kana acara sawas mimpin atau nabi baris ngahibur urang salehna nyata ka Surya audio musik. Kukituna kuring sakali di pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salira parantos kagungan caroge umat kedah ulun kumaula kadudatan caroge aduh Pak Margi sadaya nama saya kabeh sangem urang kabitan ku haring sawer oge ibu kasadayana ka pihak
panganten pamai panganten istri ke diawurkeun anak Yeriki engke panganten parantos ka pelaminan neme diawurkeun margi pami diawurkeun di dia panganten istri pilih kagale ku nomoro ku gale ka kubab sarogana mah bios ku eta mah ridho kitu nya nah kitu engke tos ka pelaminan neme diawurkeun mangga kasih urang sabitan ku hariring sahabat ente salah nah poroknya gede Sami kan tiga gaduhan. Bismillah ngawetan hidung teh tali birahi nyorang lampan ubah mangapaat nu di pamri mapat di pamrih kurang ala dan yang nak gelis kesep pamugi singkapi milik pamugi singkapi milik monggo hing rahmat nu agung murahi Gusti yang widi hidup parantos ngadahub ngadi hiji paturaya ti kadang wargi sapunyere pegat simpai kasih hidup pada macekal hirup mandiri ulah somong ageng sirah mau dipareng ageng milih seueur harta luhur pangkat lubak libuk seueur rezeki umat ulah bade belang bayar sirik pidi kanu leutik anaki umat sing handap asor sopan santun somea nya kesemua sabab urang di dunia ya ngubaran tangtos urang bakal baliknya balik karohmat Allah bager parantos titis tulis diajali malaka canreng saya mawaka diawurkeun rek tamelan ayat ciri bager anu pasti hidung teh tunggu rahayu bapak teh tangkal darajat anaki omat ibu rama samageun di dunia kadai gelis kasih ka ibu karama bagernya ulah bade tamela rajolan ka ibu karama ulah bade wantun ngajarikeun ati ibu rama ngarengkeun manah ibu rama antara ka ibu sareng karama sareng ka mertua sing nyaah ada teh sing sami bager marge aya dina ucapna pame urang abon ka ibu karama tos wantun ngajarikeun ka ibu karama bakal doraka ti inung bapa ibu tangga eta pelaminan tos pelaminan tau upami urang abon ka mertua bager bakal tideuha timitoha eta teh sami antara doraka jeung tideuha teh bagernya doraka ti inung bapa sangsara nu bakal tumiba bager aya dina anaki katerangana Allah atos ngajangjikeun anjeunna moal ngampura kana dosa eta jalma lamun dosa urang teu dihampura ku ino sareng ku bapa sok urang putus
salera paratos kagungan bojonya omat keras tim kumaulah ulah sehingga asli dah kanyetan bojo ieu teh aya simul teh contoh ayat sai dina lebat liang aliangna dicocokan kene cabut cocokna bageun pelaan tah kitu sok tinggal aya liangan aya cayan mun aya cayan seuseut heeh tah kitu nya lagi harupat aya harupatna sok dina malam bor maksa cereng tujuan dina rumah kantos bakal seraos bakal menak teraos pame urang menak teraos ulah ku amarah silih pareum maneh keduanya eta obol sok dilebetkeun kana cai ngalebet liang tos nyobian ngalebetkeun teh acan acan teh urang ngobian ngalebet maksudna sebelas pareum si salah sebelas amarah mah silih pareum maneh nya ulah terus sahur sok kurang asupkeun tos urung sok lebetkeun dedetkeun tos ngageduknya tos dugi teh cabut lawak ka dikeum wayahna tinggal baseuh tos lebet teh baseuh ini tobat awata ieu kunaon yang badak yang ponok heeh tah ieu teh lekan garis ageuna nu ulah alek aya di pamegat ieu nu aya di istri bibit teh sing bibit anu saleh bibit anu saenya kurang pebeuskeun urang adukeun tos bebeutna sok anu kaluar bodas sareng leueurnya dina obat ieu teh tameng kami tos anu kaluar wasuh ku hidap tos dibasuh dilap aya tisu sok alana sabelah etana peanana kaos ngalaan heula piceun eta tos sok buka heula tah tenang we kan so pinta bapeskeun hiji dua tilu jerat nya angkat kaluhur hiji dua tilu ya dedetkeun ieu da tertarik teuing ngaredetkeun ieu mah mengesan we stop sok neng wasuh bageun sok wasuh angkat yeuna wasuh teh punten lapna atuh dielap mah teu raos sok heueur sok renteng teu dielap mah sok tos teh lap cenah teh tertarik teh lapna beli gugus sok gitu kenapa sok cenah lebetkeun deui pesakan habayem sok lebetkeun deui tah karena urang babeskeun sasarengan amayun ka dieu sok tangeuy kawajibana sok nangeuy bujur bade babeskeun pamaget mah sok neng kawajiban istri taroskeun ka si ibu dicopongan sok sirah nanya bu mau sirah ieu tuh engke urang kaluhur kanapkeun heula bageurnya engke tos kaluhur kanap goyangkeun kade ulah jarang goyang heeh sok hiji cenah kaluhur cenah kahanapkeun deui cenah simpen di tengah-tengah rada goyangkeun yang goyang asih yang tegeol-geol kageol teh da capek atuh anggara pupus ku nemu semuanya hiji kaluhur dua kahanap katil babet aduh Gusti monetari ya neng capangan sedik ya capangan sedik acungkeun kaluhur kasih bapak segede ieu cenah aduh geus kitu tah pagi sadaya sok kana ka pelaminan bager panganten kana amankeun ka pelaminan boleh awur sadaya sami ngawuratkeun awur sadaya sami ngawuratkeun sok buah awurkeun awur deui diawur di awur sadaya sami ngawuratkeun atos kalau sadayana sakitu anu atur ngalaksanakeun adat cenah budaya urang sadaya ayo udah awurkeun da sing janten barokah engkau sedekah nanti hajat bahagia sadayana sing janten barokah kana urang sadayana urang dikabul doa kabarna atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi kafih hidayah wa barakatuh wa AM